Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturanan ka para pangjejer sareng pamilon satu acan di awitan ieu sawala, hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu atos masihan rahmat sareng hidayahna ka urang sadaya. Yen urang sadaya tiasa kempel dina ieu sawala, pentingna ngagunakeun masker. Sateacana tepangkeun pun Puputri Mulyani di kelas 11 IPS 3 nanggem pancen salaku panunggu catur. Kanggo mungkas waktos hayu sateacan di awitan ieu sawala diaosan ku basmalah. Para hadirin nu kusim kuring dipihormat. Sim kuring bade nepangkeun para pangjejer nu kahiji aya Ibu Tanti salaku pangajar guru ekonomi di SMAN hiji Majalengka. Nu kadua aya Padidin salaku guru sajarah di SMAN hiji Majalengka. Para dihadirin hayu awitan ieu sawala kanggo mungkas waktos. Sumangga ka Ibu Tanti dihaturanan ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Tanti anu atos ngadugikeun kamandangna. Dina pandemi COVID-19 ieu, urang sadaya wajib ngajaga kabersihan diri sareng lingkungan urang. Kusabab eta urang ngalakukeun protokol kesehatan nu dianjurkeun pamarentah. Salah sahijina nyaeta ngagunakeun masker. Yen ambe urang teu katularan virus COVID-19. Kumargi kitu hayu urang nglajengkeun we ieu sawala ka Padidin Saipudin dihaturanan ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Padidin Saipudin anu atas ngadugikeun kamandangna. Selain ngagunakeun masker, protokol kesehatan sejenna nyaeta social distancing, rutin cuci tangan, sareng nyandak antiseptik mun urang bade ka mana-mana. Kanggo mungkas waktos, sumangga para pamilon tiasa dugikeun patarosana. Hatur nuhun ka Yesa Amelia anu atos ngadugikeun patarosana ngeunaan saena henteu ngagunakeun masker kain keur ngalindungi diri ti virus COVID-19. Sumangga ka Ibu Tanti kanggo ngawaleran patarosana. Hatur nuhun ka Ibu anu parantos ngadugikeun kamandangna eta patarosan. Leuwih hade lamun urang ngagunakeun masker ngades ngan pedah teu nanaoneun ngagunakeun masker kain oge tibatan urang teu ngagunakeun masker sama sekali. Teu karaos ieu parantos rengse, alhamdulillah ieu lancar teu rengse, hapunten kasadayana kanggo kalepatan carios-carios nu teu geunah. Hatur nuhun kasadaya para pangjejer sareng pamilon nu tos parantos masihan waktosna kanggo ieu sawala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.